Cilok, cilok. Abi di Cikancung, Pak. Amit-amit aing mau jadi bunuh diri na gedung ah. Enak, Leng. Kita orang ada ya. Kieu dungnya urang teh euy. Da urang babaturan jeung mana teh lain 2 tahun setahun gitu jeung urang teh ngomong. Pangbejakeun ka keluarga urang. Urang tidak putus cinta euy urang teh. Diputuskeun ku aul teh geus tanpa aya harapan deui percintaan urang teh geus putus harapan urang. Urang maek bunuh diri we dung ayeuna. Ulah putus harapan gitu, Bleng. Menete, darah laki atuh. Dunia terlega, Bleng. Awe pebalatak nih jiwa wae. Mane-mane. Mah itu banget rada kasep menete, Bleng. Bener dong, urang kasep dong. Anjing kasep mah aing pasti menangkeun awewe nu cantik atuh dong. Makanya ka, Bleng. Hiji kekuranganna. Gampang atuh nu hiji eta mah dong. Anu penting mah urang payu di ka awewe we nya. Naon? Baju kudu diganti kudu hade atau misalkan buuk kudu dihejoan. Kela lain eta. Kekurangan namanya. Oh, naon dong eta nu hiji eta teh naon? Tah geus sia ompong. Tuh 3 guha. Aing mane mah kitu euy, boga babaturan teh euy, teu sedaya kawan aing geus bejakeun we ka keluarga urang naik bunuh diri aing. Kela kemana? Juk atuh juk. Iglah babaturan lieur mane mah. Alah anjing. Waas anjing. Alah. Tigorolong kadinya. Leung maot. Ieu diombang-ambing dibawa ke rumah sakit. Amit-amit aing mau jadi bunuh diri na gedung ah. Suruh turun ke dia seplek net teh. Nih. Buru turun ke dia. Kasep buru lah obleng buru. Ganteng obleng mah. Udung nuhundung geus bejaan. Salik. Nah, itu jadi bunuh diri teh. Henteu dung ah. Iya luhur itu luhur kenteng ngadap aduh amit-amit ninggalin lagi dong. Gus pasti bleng heuh. Si pasti bilang di kumane nu ganteng kieu nya. Geus anjing obleng jambul. Mira tuh dong urang ulin ka itu ya. Yuk tugan papan jeung aul anu tercinta. Nih, cicing lah orang ngadagon hala bos kita, Mail the Goen. Kemana wae tuh bos lah? Aya euy. Nawae bos bercinta wae bos mah. Euy atuh budak ngorang mah. Emang bos keur PDKT anjing soho, meni kecil bahagia gitu. Aduh, edan bos euy. Atuh jeung aul. Kan bos, teu sadengi. Lain si Aul teh kaboga sobleng kan? Sama nih, sapal urang mah geus putus jeung sobleng teh. Oh, mana mah sayuno so tau. Sopan ke obos gitu. Obos kita nya, Bos. Keprek, Bos. Apa nda ese sobleng? Dirahan ngalina maneh. Ya bos, meureun 2 minggu katon mah bos lah. Sayuno pisan. Oh, geus lila tuh eta mah. Ampura bos. Ayo lah. Anak muda, ayo jalan-jalan aja. Cilok. Cilok berkah. Pokoknya mah enak. 500-an. Beli oi. Beli. Barahan ah. Tinggal ah. Aya tuh mung sakadik deui nyiepkeun. Mali 2000 tah nu panjang. Nu panjang mamang 3.000. Oh, eta nu beuleut. Anu buleut 500. Ayo mang lada ieu na lada. Nya. Mang ieu nyeunit di mana, Mang? Eta di awi bapa. Ari ieu teh naon mang? Eta kecap. Ari ieu naon? Eta panyolok ah. Ari ieu naon? Eta kareta bade meser moal ah. Ade kalem atuh. Ari ieu payuna menang meuli di mana mang? Kan emak. Mang ieu naon ieu? Ieu tutup panci ah. Ari meselit di mana? Meser ieu ah nah damel ah bapak. Ari ieu naon mang? Eta jam leungeun ah. Jam nahapae mang? Nya. Gagayaan. Hahaha, aing mah meuli. Aya kan lo ah. Apa meser ah? Emang kurang maneh. Bos jalan-jalan kemana, Bos? Iya, hayu ka dieu. Sobleng. Emang naon gitu? Sobleng. Bos, kemana, Bos? Sobleng. Sobleng. Bayar
utang si Mail euy. Ceban teh ya. Heeh nu urut kamari nginjem. Ayo tuh. Bosnya ini korek. Halo. Beneran euy aya perlu urang teh euy. Aya perlu naon, Bleng? Ade ka ieu ka si Mail. Kasih bos. Heeh kadunungan mana nih mayar utang aing 10.000. Tuh, Bleng tadi lompat ka ditu tuh. Nah, bos dompet kunaon? Heuh kunaonnya dungnya. Ning lompat gitunya si Mailnya. Cieun segala kru banget maneh, Bleng. Lain kitu dong lain. Ngadenge mah nya. Bos urang teh keur deket jeung si Aul. PDKT-an. PDKT-an. Wah, Bleng, panas tuh perasaan, Bleng. Sabar. Anu bener Jang mana teh Jang? Asli serius. Mana jadi saruan anu bener. Mun bararohong mana leutik-leutik keneh. Juk ngomong wae atuh ini. Ah. Jadi sobleng Halo? Oh, jemput. Tas uih sakolana. Antosan atuh di payunan gerbang. Enak OTW. Mun, Assalamualaikum. lain dong bener gitu anu cek si Kujang teh si Mail jeung si eta mantan urang teh. Tapi ketang bener sih gak nama Bleng, soalnya si Mail mah nya kasep, ganteng, beda jeung maneh. Nya heueuh beda atuh ai mane da beda biji lain nu bapana ge beda aing kelaanan kudu sarua jeung si Mail lain sieuri dong main ka saing jeung babaturan wae ngewa lah lieur mah. Aing mah jangan Bleng. Di kalpat. Saya tak, Abi Pak. Oh, si Jalu di dengan teh. Bleng. Aya info penting. Info penting naon yang mana teh? Ham capek. Bleng, si Mail mawa awewe ka imah si Mail. Iya, Bleng, si Aul. Geus di mana enak si Mail antar urang Ujang. Hayu. Dong, ini lo. Kalau Kela naon dung? modal aing lieur nganggo Pantesan teh tadi cingol bawae merenya ngakeur ngaheujeun. lieur geus cinta mah. Ini Ayo antar gua. Suami neng. Saya atau lu tinggal jarak saya nih tamu saya. Siapa? tah, Bleng buktina. Senal saha ieu ngasih Aul tah si Mail. Jangan mah terang bohong. Wis sekolah nih. Muhun Pak. Sok neng atuh dia medaki ya geuningannya pabalata geuningan. Muhun Pak teu sawiyo sakieu ge cekap. Di mana neng? Abi ti Cikancung Pak. Ayo neng. Aya eueuh. Aya Bleng tiluan nu hiji mah make jaket kulit. Heuh hiji mah geus puguh si Mail, hiji deui awewe si Aul. Eta mah make jaket kulit mah jigana banar seblak. Oh emang kabeungetan lah bos seblak mah geus ong nih bro, urang ngajagaan di bro. Sok atuh kitulannya Bapak di kantor heula Bapak itu boga paraban nih di tukang nih juga. Boga entong dua-duana teh. Oh, mohon Pak, sok. Sok atuh kadenya. Sok. Euy. Sia. Cing tak geus lompat jauh eta mah geus si Akin eta mah euy, si Indit. Tolol eta mah balik aing.